Bulan anu mulia kacida, bulan anu sarka berkahanana, dibalasa ribu ganjarana tiap ibadahna. Yudulur orang sararia, semakin getokan kana ibadahna, ame dirak satina naraka, dijamin ka surga. Ramadan bulan anu suci beribu ampunan, hayu dulur sadayana urang babarengan, nahan hawa nafsu jeung nahan macem-macem gogodan hati syaiton. Ramadan bulan untung bagi muslimin muslimat, bulan anu untung bagi sadayana umat, umat anu poat kana perintah jeung larangan Nabi Muhammad. Yudulur orang sararia, semakin getokan kana ibadahna, ame dirak satina naraka, dijamin ka surga. Ramadan bulan anu suci beribu ampunan, hayu dulur sadayana urang babarengan, nahan hawa nafsu jeung nahan macem-macem gogodan hati syaiton. Ramadan bulan untung bagi muslimin muslimat, bulan anu untung bagi sadayana umat, umat anu poat kana perintah jeung larangan Nabi Muhammad. Ramadan bulan anu untung bagi muslimin muslimat, bulan anu untung bagi sadayana umat, umat anu poat kana perintah jeung larangan Nabi Muhammad.